Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Girang pangajen anu kusim kuring di hormat. Oge para pabilon pasang giri biantara anu kusim kuring di PKRS. Sugrining puji hayu urang sasarengan sanggakeun ka Gusti Rabbul Izzati. Pangeran anu ngadamel saremera alam kerembiangan, anu ngahirup-hirupkeun urang kalawan didasaran ku kadedeh sareng kaheman. Salawat miwah salam mugi tetep langgeng ngocor kagolontor kajungjungan alam nyatana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul pamungkas anu pasian pancen nyebarkeun syarat Islam. Mugia urang sadaya salaku umatna tiasa kacartan leleberan syafaat imantena jaga yaumil kiamah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kalintang bingana rehing dinaya kesempatan sim kuring tiasa jabung tumalapung nyenengan pasang giri biantara dupi anu baris turugikeun nyata ngeunaan etika jeung tata krama. Namun meninggalih anu disupri jembar manah anu ditedak sim kuring mah lain raik mamatahan ngojai kameri. Mung ieu mah urang silih ingetkeun bae. Hadirin hormateun sim kuring. Etika jeung tata krama urang Sunda teh mangrupa kabiasaan jeung cara-cara hirup masyarakat Sunda dina lingkunganana sarta didasaran ku budi anu luhur anu disaliwan ku urang Sundana sarangan. Kulantaran kitu urang salaku makhluk anu kukumbuhan unggal waktu, unggal tempat bakal panggih jeung jalma sejena anu boa-boa urang kudu ngomong, nanya, ngajawab, seuri, sasalaman jeung sajabana ti eta. Di zaman kiwari utamana anu kaalaman ku sim kuring nyalira etika jeung tata krama kawilang penting pisan. Ngan hanjakal makin ka dieu ku ayeuna paroban zaman etika jeung tata krama urang Sunda makin ka ditu. Hartina geus jauh tina purbatisti purbajati kasundaanana. Geus teu aneh saumpama pendak jeung sasama atawa saluhureun atanapi pendak sareng guru teh sok langsung ngaleos bae. Boroning salam seri oge henteu. Kaayaan kawas kieu teh geus lumrah pisan kajadian masyarakat anu sakuduna ulah diantep wae. Bade kumaha nasib urang Sunda kaharepna? Tangtuna nasib urang Sunda aya di urang sarerea. Hadirin hormateun sim kuring. Ngawujudkeun etika jeung tata krama anu hade dina kahirupan sapopoe teh kudu dibarengan ku perak-perakana langsung, boh di keluarga, di sakola, boh di engkun sabudaran urang. Kahiji dinggon kulawarga anu pangmimitina ngabadah ngajankeun tata krama teh nyaeta indung bapa, tegesna di jero kulawarga. Nu jadi indung bapa kudu geten-geten ulah bosan-bosan ngageuing barudak jeung meuneuh-meuneuhkeun tingkah lakuna anu salah. Upamana bae nalika rek sare urang kudu dibiasakeun ngadua, nalika rek dahar ulah ceplak jeung ngaremeh, sarta nalika dititah kudu jembet mangga lain unggek-unggekan. Kadua dinggon sakola. Sakola tepatna ngalap ilmu, diajar anu tadina teu bisa jadi bisa. Tangtuna tinggal sakola kudu dibiasakeun etika jeung tata krama anu hade. Contona saumpama lebet ka kelas atawa rohon guru ngucapkeun salam, ngadua samemeh diajar salim nalika pendak sareng guru, rengkuh nalika lewat pain batur. Ulah sabalikna datang telat, sok coret-coret atawa tulis-tulis dina tembok sakola, dina bangku jeung sajabana. Biasa nama hasil tata krama di kulawarga mau beda jauh jeung nu di sakola. Katilu lingkungan masyarakat hasil tata krama di kulawarga jeung di sakola bakal dibawakan hirup kumbuh dengan masyarakat. Ieu hal tangtu bakal mengaruhan babaturan ulina kitu bae saterusna, tapi ka masa kasabudareun ngabogaan hiji adat kebiasaan tata krama. Ku kituna unggal wewengkon bakal boga tata krama campur gaul anu beda-beda. Kapan aya paribasa jawadah tutung biritna, sajarana. Tapi najan kitu da kurat badag nama jelma teh sok aya sila ajenan. Atuh gunakeun bae tata krama anu bisa dipake ku urang. Anu antukna urang jadi terang mana anu ulah, mana anu bisa terus digunakeun. Hadirin hormateun sim kuring. Tina pedaran-pedaran di ruhur nya geus sakuduna urang ngalarapkeun etika jeung tata krama anu liuk jeung kaen masyarakat. Sabab dina kahirupan sapopoe tata krama diperlukeun pisan. Namun eta tata krama teu digunakeun tinang tuai urang bakal susah dina lakung hirup.
Contoh wae, urang bakal dianggap jadi jalma nu teu sopan, kurang pendidikan, jeung teu nyahokan aturan. Tah, di dieu perlu digunakeunana tata krama teh, nyaeta keur silih ajeunnan, silih hormat jeung papada jalma. Upama unggal jalma pada bisa ngagunakeun tata krama, tangtu masyarakat teh bakal aman jeung tatib dina hirup ungguna. Hadirin hormateun sakuring. Mung sakieu anu tiasa kabeh atur, tutus langkung ke panghalang, bobo sapanon carang sapakat. Pondok nyogok pancang nyogak, dedek jembar pangampura di sadayana. Sim kuring amit mungkur amit mundur amit kasadena, nada hamputan bila ai kakirangan sareng kahlapetan. Ka Bandung, ka Ciburial. Ulah hilap meuli sate. Ulah ngaku milenial lamun tata kramana teu hade. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.